nyokor segala. Kita mata kurang santri ya. Masa kaji sholat kieu era. Mayung aja. Iya. Pencapaian ini digampang segala. Hah? Tenang kan itu. Udah kene. Kan por aya kolot gitu balik. Ya. Allah. Jadi kuring gitu. Pan kadenge kan colah kuring imam, jadinya kan colah. Kadenge eta ku ceuli pan kuring bukan ceuli. Kadang-kadang sok hayang bakal emang. Gaplok we kadang. Cek ieu si goblok ieu basa karan colah ieu salat. La ilaha sakit itu nu imamna kuring komo budak santri teh beuneunan. Kira-kira rejet bah. Ya? La ilaha Allahu akbar. Paladun sadaya. Tai jama-jama munafik mah Allahu akbar qamu kusala mutasakilina berat salat. Heseun sangekeun ulapeun kana salat. Nya. Jadi lamun ayeuna bapak-bapak, ayeuna punten paladun saya ngarasa berat, ngarasa ogah, ngarasa sangeut kana salat, mau tidak mau, lain munafik itu kali. Mau tidak mau hate urang katempelan ku sifat munafik. Jadi kudu tinggi salat mah, kudu semangat salat mah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ceger buru-buru, eureun kabeh. Kegiatan naon wae kudu keur macul terus panggilan Allah buru-buru keur ngarit eureun tinggalkeun da sakedeung ieu Muhammad keur dagang ka timus eureun ulah lain eureun teu salat eureun si eureun kerajaan mah tapi teu langsung salat eureun PA eta aya lieur lah ieu mah lain ieu lain ngomong nyarikeun nyaritakeun paladun keur ngabangun imah kaoda ya tukang bas kenek segala macam atuh areureun si aya ajan mah areureun istirahat ngaropi salat mah henteu aduh ya Allah eta ogah kana salat ya Allah kusaha mutasakirin sakali daek salat paladun saya yuraunan nas raria salat nage makanya punten kadang-kadang imam ria aiko jadi imam paladun saya napa bacaan mang tobing matau komae mitoha di tukangan bih nunaheun pokona bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil kumenang dari toha itu kamu ya giliran salat sorangan ya ngeber paladun sadaya ya naon sebabna eta hayang kadehi ku jamaah yuraunan nas hayang katingali rajin gindi paladun sadaya hayang katempo keren ya jadi dina hatena paladun sadayana ya sifat-sifat jama munafik teh sok hayang katempo aya katempo melos tapi nu ulah teh hayang katempo aya nu ngalem malos aya nu ngalem kajeun ngan ulah sok hayang di alam tadi ngaji jeung budak kitu popoe sia aya nu ngalem mah nya aya beunghar mah kajeun ngan ulah sok hayang beunghar aya beunghar mah kajeun sebab beunghar mah kadang-kadang pilihan Allah. Ngan ulah sapareh hayang beung, urang teu hayang beunghar dibeungharkeun ku Allah. Itu berarti pilihan Allah. Ulah hayang beunghar tapi teu beunghar paladun sadaya nu aya edan. Hayang aya nu ngalem, nya hayang aya nu ngalem. Nya kumun Mang Kodes aya geus pidato. Der kumaha tadi aya pidato keren teh. Hayang kalem tah. Hayang ka cek babaturan tidak biasa wae kan sewot
Kali itu mah. Makanya yurohunan nas teh hayang katingali, awas mah. Hayang katingali. Ai katingali mah kajian seperti ini kieu. Kieu. Nya, hayang disebut haji. Ulah. Hayang disebut haji mah kajian. Kang haji mah enggak. Ngan hayang disebut akang haji mah ulah. Bawa habis ka Mekah. Kali-kali eueuh nu ngomong Haji Wahab. Ya, gitu ngambek. Sia teh ngomong haji ka aing. Muga haji teh mahal goblok. Goblok. Ya, aya disebut haji atuh alhamdulillah. Ieu mah biasa wae mah. Ya arek tis kajeun ngan teu sopan we. Tis kumaha tis kajeun teh. Ji ka mana ji? Aya disebut kiai we kajeun. Aya bodo amat kumaha sia we. Ya bebas pulsa bodo amat. Makanya yang mah gaul mah gaul we gaul. Biasa kadang-kadang 11 nya loba eta mah kiai teh lain kos kiai nya cenah. Ngomong kitu eta. Kajeun. Ngomong kumaha we. Ya, jadi ngeunaheun jeung jelema teh teu jaga jarak. Ya bisa naon berhubungan dengan siapa saja. Teu kudu hayang diagung-agung sebab lamun diagung hayang diagung-agung pala saya engke beusi ngarasa gede hulu kena. Ya, kadang-kadang sebelah pala saya mau bedo ka mana we. Ya, gitu. Ya Allah. Pala sadaya. Yang mana kiai kudu make jas make udang bae. Ya. Ya kudu serem wae itu justru pala Rasul ya kadang-kadang HSG momen HSG babarengan jeung sahabat ya jeung sahabat sare babarengan bahkan Kanjeng Rasul sering sare dina paha Abu Bakar jeung Abu Bakar sare deket jeung sahabatna Kanjeng Rasul ai kiai ayeuna Allah akbar ari kapanggih kumaspa mani hese jeung aagi mani hese make jam segala jam sanu bebas kiai mah kudu dibuka wae lo make pager imahna ge los dicontohan ku bapak almarhum ok wae jalan arep terbuka jalan tukang terbuka saha we blas kadinya nya karak imah kiai imah kiai di pago wow serem nya beuh hese ari asup ninggang ti bojong mah eta tamu nah reseueun isian jenengnya gimana ah mau jadi anak mau nanti gitu mau widi mau cau la ilaha Allah yurohunan nas ulah sok iyalah ulah sok hayang enggeus kumaha Allah bae urang derena karena sebab nya aya nyebutkeun haji mah kajeun aya nu ngalem kajeun aya nu anu kajeun ngan ulah teh hayang ya banyak tilu salat jamaah munafik ya tapi jadi munafik mah yang ketemu Allahu akbar geus Allahu akbar serem lah wala yadkuruna Allah illa qalila ini sebenarnya sok dibaca kumaha mah ya ayat ieu anu amar mah sana pas bae ieu asup kana bayati kan wa idza qamu ila sholati qamu atuh kan Muhammad mah kulo Allahu ahad ya manis dijieun sampai ya kubwa walam yakun lahu kubwa aduh sampai saudara kubwa ya jadi lalai berasa ngala kubwa ternyata itu Muhammad ini hebat kan itu kan tuh soal hebat kan apa hah sedang kurang apa hah setahun oh gitu
Dinya sorangan. Ieu mun dinapas sekali napas kan ieu ya. Cerowe nya. Iya mah man, sebenarnya ayat anu sok dibaca kumaha mah ieu. Ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Teu ingat ka Allah salatna teh. Ngan saeutik ingat ka Allah. Ya. Ieu paur urang ieu paur ieu. Lamun salat teh ingat ka Allah berarti rada-rada eta. Halaudinnya. Allahu Akbar. Buh eta randa. Denok hangat sedep pas teh. Keur salat mikiran randa nyelegeng deui. Aduh. Laudin. Pasti Allah. Mujabjabina baina dzalik. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Ya, jama munafik mah ragu-ragu antara kafir jeung iman henteu, kafir henteu. Gitu. La ilaha ulai wa la ilaha kadi henteu kaditu henteu diri. Seperti kieu Pak. Tadi jeung budak. Ya, ngabahas ceuk ieu lamun jelema teu boga majab asan geus lewat suratna. Jadi ngabahas jelema anu teu boga majab disebut jelema talpek. Disebutna Yahudi, makanya sifat-sifat Yahudi teh anu milih agama teh nu ngeunah-ngeunah hungkul. Pan aya jelema milih nu ngeunah-ngeunah hungkul. Giliran tarawih 8, pot kana 8 ada tere. Ya, itu kana 8 cuma ngeunah-ngeunaheun teh 8 tere. 20 oh. Giliran zakat nyokotna ka mazhab Syafi'i. Ai Syafi'i mah zakat terbatas, Pak. Modal buah-buahan. Aya nangan saukur kurma jeung anggur. Ari gedang mah teu wajib zakat, ai rambutan teu wajib zakat. Ai Maliki mah eta kabeh seperti nya dijelaskeun di dinya mazhab Maliki dina mazhabul arba'ah, setiap ayeuna bubuahan anu timbul timbul ti bumi pada dosana itu wajib zakat. Jadi mazhab Maliki mah rambutan ge wajib zakat. Lamun geus sansong. Ya. Pala dulu sadayana mazhab Maliki mah kunaon aya zakat profesi teh modelna man geus boga gaji dia gawe sataun teh ukuran kana 100 juta dia wajib zakat, maka sok aya zakat profesi eta teh nyokotna mazhab Maliki. Nah ai urang mah mazhab Syafi'i eueuh zakat profesi, eueuh zakat gedang, eueuh zakat rambutan, eueuh urang mah Malik era Syafi'i mah giliran zakat lompat ke Syafi'i. Dicokot ku ngeunah. Aya kan gitu. Wah, yang penting Islam agama yang mana aja. Bahkan kemarin si goblok tadi nyebutkan mazhab Soekarno. Di mana diakuinana? Soekarno sanu akui. Ye, datang aya mazhab Soekarno. Buah edan. Ai mazhab teh paladu sadana kudu diakui ku sakabeh ulama baheula sebab aya mujtahid mutlak tong disebutna mujtahid mutlak kayak mujtahid fatwa aya mujtahid tarjih paladu sadana nya macam-macam ye ngeunah we. Nah kami mah mazhab naon we cenah Bang Laudin mazhab-mazhaban gitu pokona keur Syafi'i keur Maliki keur Hanafi ye giliran batal wudu teu batal wudu jeung pamajikan ayeuna nyokot Hanafi. Jadi itu batal wudu cenah jeung pamajikan. Naon sebabna mazhab Hanafi kita batal wudu cenah. Kaya mazhabna Hanafi, Hanafi. Tapi di akhirat apa? Datang ke Hanafi, jeung Hanafi mazhab naon sia? Datang ka Syafi'i mazhab naon sia? Nya eta ke moal diaku gitu. Maka urang mah paladur sadayana ngaji KBG mazhab Syafi'i, kuring di dieu kabeh mazhab Syafi'i, ulun itu mazhab Syafi'i. Da ieu ge paladur sadayana nya Jalaluddin Asyuti Jalaluddin Al-Mahali teh adalah mazhab Syafi'i. Cuman Syekh Sawi mah paladur sadayana memang Syekh Sawi mah tafsir Jalalain ditafsiran ku tafsir Sawi. Tafsir Sawi mah baca we dina redaksina paladur sadayana ieu mazhab Maliki. Nah Imam Syafi'i berguru ka Imam Maliki. Ya Allah teta
Kemu adi aku kadieu asuh kadieu teu asuh nya Allahu akbar. Lamun majang lamun guru mah kudu ngalobakeun guru maka kuring ka murid engke kieu airu pada kudu ngalobakeun guru yang nambahan ilmu beda nih macam jeung guru mah peladur sadayana nya ayeuna pada kieu dak airu mah kudu ngalobakeun guru kajeun guru ka sahajeun kan pilihan memang guruna anu paladur sadayana anu waro kan kamari pasaran jadi tadi itu kepada rencang ke Mama Suemi nya ka anak-anakna keur ngalah barokah we heula kita ka Abu Muhtar adi job nah jadi ieu keur dituduhkeun nya embung ceuk ieu pasantren ka Ummul Qura nah ceuk ieu kan belajar pramuka ka dirinya paladur sadayana eta teh keur ngalah barokah abeh supaya nyanat tadinya kaburu sanajan saukur 40 poe aya sanadna kaburu jadi abeh ngalobakeun guru karena santri baheula mah sok aya pasaran gitu eta teh keur dalam rangka guru nya pasaran patumin pasaran ieu paladur saya bikin bagus urang loba guru ke mikir loba nu ngadoakeun bikin barokah itu momen mulai momen kenapa momen dulu ya sepuluh momen tak jadi gitu mujabjabina baina jalika la ilaha ulai wala ilaha ulai ta wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila jelema anu geus disasarkeun ku Gusti Allah mah hese maneh moal bisa manggihan jalan kana hidayah hese Pak hese da urang mah teu boga hak peto mere hidayah kan paling ge urang mah jadi asbab hidayah mere hidayah mah hese asbab hidayah teh ngajak supaya manehanana meunang hidayah nya ajakan kurang ngaji ajakan kurang salat berjamaah ajakan kehadiran kiai ajakan ayeuna ajakan kehadiran supaya menang hidayah urang mah paling jadi asbab hidayah nu mere hidayah mah saha Allah tapi kadang-kadang jelema anu geus hes bakot mah hese kadang-kadang hese aya nya diajakan min alasan almarhum tema sia malah menjelema embungeun geus embungeun kadang-kadang nu teu jadi alasan ge bakal jadi alasan ngaji aduh ieu ngisi buku teu hayang ngisi urang ieu ngaji kan kagok cenah keur deui aya tamu urang nepi ka beres ngaji eta nu moal tamu-tamuna candaka nu teu ngaji teh tamu teu da aya mah tapi nya ayo ngaji aduh ieu badosi jadi alasan badosi jadi aduh Gusti makana cek Allah nya wa may yudillahu falan tajid lahu sabila sajaman Allah geus nyasarkeun ka teh jama hese nya itu moal meunang jalan itu tangke momen nu bakal datang momen kumaha siksa jalma munafik siksaan ka jalma munafik tu aya 4 innal munafiqina fid darkil asfari minan nar eta pokona engke ngaji deui mah kabehnya rahasia eta kayak minggu hareup panjang umur Allahu akbar ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wa sunnah dan sunataken taswibun non taswib diajanai subhi karena 2 ajan subuh wa wa'alari itu taswib ayakula yang mengucap sejalma bada hayya alatain
dina sabada hayya 'alas shalah dua hayya 'alatain hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. As-sholatu khairum minan naum kana lapat as-sholatu minan naum marataini kana dua balikan. Wa yusawibu sareng taswib sejama diajani paitati subi kana ajan anu katinggalan subuh. Wa qarawa wa quriha sareng dimakruhkeun li ghairi subhi kana lian subuh. Wa tarji'u sareng tarji' atap kana lapat taswib takdir nama aya wa sunnah tarji'u bi ayatiya kalawan yang tama datangkeun si jama bi kalimata syahadataini kalau bi kalimatai syahadataini kalawan dua kalimat syahadat marataini kana dua balikan siron hangalauna ayat tegasna bi ayat suyasmau kalawan sakira-kira ngadenge man sajama qoroba anu deukeut itu jama menurut isi jama urpan menurut urut adat qoblal jari dina samana pedas bima kalawan itu syahadatain lil itba'i karena itba wa yasiu sareng sah bidunihi kalawan salianana itu jahru wajalu masbahataihi sareng ngajadikeun dua curugna si jama bisomahaihi kalawan dua yang ceulina si jama bil ajane dina ajan dunal iqamati henteu qomat lianau karena sanyana itu jalu azma'u eta leuwih mungkukeun disauti kana suara. Qala ngadau syekhuna sabur kami sadaya in arada lamun karep si jama rob asauti karena ngabedaskeun suara bi kalawan aja wa intajarat sareng lamun ujur yadun naon dengan jala ngajadikeun si jama al-uraqan sayyid aw sababatan ya sababatan jempol sababatan banyak hari mah kalau kana jempolna si jama sunnah disunahkeun jalu ghairiha naon ngajadikeun diana itu jempol min baqiyatil asabi tina sasana pirang-pirang ramu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda ajan subuh jeung ajan salian di subuh. Berbeda ajan subuh jeung ajan salian di subuh. Naon sebabna dina ajan subuh mah paladur sadayana wa sunnah dan sunataken taswibu li ajanai subhi naon make taswib kana dua ajan subuh eta perbedaan naon cenah ari taswib teh wa ari itu taswib ayakula eta ngomong si jama si muadzin ba'da hayya 'alataini dina sabada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kana lapat as-sholatu khairum minan naum marrataini dua kali. Dene kieu hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah
as-salatu khairum minan naum. Kumaha lamun poho geus hayal pala teh urang Allahu akbar Allahu akbar itu mah ge aya as-salatu khairum. Ingat pasti dinya atuh balik deui wah cara kamari teh ya. Seperti kamari kan urang lamun adzan kenok aturan asyhadu an la ilaha illallah jadi asyhadu anna muhammadan rasulullah lah balik deui kan ti heula anu geus didu ya Allahu akbar la ilaha illallah teu make as-salatu khairum minan naum balik kan deui as-salatu khairum minan naum geus la ilaha illallah balik kan nya aya ngingetan mah gitu Bang kecuali geus lila geus 10 menit tadi ajan teh make as-salatu khairum minan naum as-salat gelo eta mah gelo eta mah lagu sadaya geus beres deui sare komat deui salatu khairum minan naum nya Allah kumaha ayeuna pertarosanana urang ayeuna kaberangan subuh keukeuh kan kaberangan subuh ge urang sunah ajan mah gitu nya aya udang teh sanajan teu berjamaah kan keukeuh sunah ajan sakeun kuring geus pidato balik jam 3 ti Tangerang lep sare udang-udang jam 8 nonton bing ye burang sunah di kamar seorang jika majikan pak nanti oh cinglet banyak kita ngamakan patung ini as-salatu khairum minan tak menang tak gitu oh kieu paya wa yusawibu li ajani paitati subhi jeung taswib deui para dulu sadayana kana ajan katinggalan salat subuh. Jadi subuh qada teh ieu sunnah urang. Ajan heula kan make as-salatu khairum minan naum. Cek pamajikan, Pak, kenaon cenah? Henteu. Ya, Allahu akbar. Oh, pamajikan kaberangan, salahna kaberangan geus. Ajan pamajikan ka dinya sakalian. Ya, karena laudana ya mah dikadanya salah kionam kuduna. Pertanyaan katelo, kumaha ayeuna lamun ayeuna Mangkodes. Mangkodes surana bagus kan? Ya magedi. Ya. Kumaha ayeuna Mangkodes, ayeuna ajan johor make as-salatu khairum minan bahwa asar make as-salatu khairum minan atau ada Isa dah sedang mabawanya Isa kan arek sare menjeuna tunduh teh as-salatu khairum minan naum kemudian paling di rumah eta tak kos mana langsung Isa lepas nanti karena leungit teh geus 2 kali ya tah kumaha lamun make eta make as-salatu khairum minan naum tapi lain salat subuh lain menang ganjaran rumah wa kuriha li ghairi subhin dimakruhkeun ajan make as-salatu khairum minan naum itu lian ajan subuh. Jadi ajan salian di subuh mah eta hukumna makruh make as-salatu khairum minan naum. Mati jan? Mati enggak? Mati ya? Iya sih. Ya. Mau mancan saya mungkin lalu tik wae kajian letik santai moman. Kumaha moman lamun ningali di pusat sapatar kitu aya tah. Gedean saeutik lah. Ya lucu tapi nang geus kelas hiji sanawiyah. Cek kuring asa ayeuna nu kolot apa memang budak ngaleutik gitu. Bingung makanannya. Pani sanawiyah ya tah, anu leutik sanawiyah ya tah. Urang mah sanawiyah baheula terus gede jembrong teh ya. Usah gede kitu sanawiyah, usah gede kelong.
Ya, awe gelalitik mau mana ini? Can sausuan-susuan aja. Benar kamu bisa deh, politik. Hah? Dia mah bagus barada gitu. Longsor itu pengos lupa. Nangis hidungnya itu. Terus kalau membuka anak seperti gajah itu. Terus lupa mah bawa kita mah banding tiluan. Yang karena supir angkot sewa tuh namanya. Allah. Jadi lucu juga omongan. Ai kapik manu eleh awakna, ai manu eleh motorna. Ya, oh supir dato. Kapik manu eleh awakna. Ai kuring motor turun mesti. Ya. Adena motor rezeki, awakna kacau. Ya, orang kiai itu. Wa tarji'u bi ayatiya bi kalimatain syahadatain baye pengajian bawa dia sunnah ayeuna tarji naon sia ditarji teh paladur sadayana bi ayatiya bi kalimati syahadataini kalawan ngadatangkeun dua kalimat syahadat dua kali siron launan ya kitu bihaitsu yasma'u man qaraba minhu urban qoblal jahri bihima lil itba ini ya asyhadu anna muhammadar rasulullah bawa ngomong asyhadu anna sunah ngaranna tarji galauna asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah eta lah tadi kuring asyhadu anna muhammadar poho kuring lagi bilang penting wae guru lagi poho dari siapa bodoh dari siapa kodir sih ayo poho ke poho gitu loh Pak. Hah? Hah? Qobla ya. Mana? Siron. Bi ayat ya bi kalimat syai'in maratani siron bi syai'in man qoroba urban qobla jari. Iya. Ya. Jadi memena. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, harap. Memena asyhadu an la ilaha karena gitu apa nih? Asyhadu an la jadi lain enggak lain. Asyhadu an la apa saudara? Bah. Kok bengong sih? Jadi dia bayar memang asyhadu an la ilaha illallah abah mah heula. Asyhadu an la ilaha illallah. Pemanasan lah. Latihan pusing salah. Berenang. Tapi itu sih sok ngarang-ngarang dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Marana eta tarji. Ya, terang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katibah. Ya. Bah. Ulah ragu-ragu, Bah. Kos aneh amat aing bawa dia. Hah? Heeh, ieu mah ieu urang ngomong sunah, Bah. Heeh. Gitu, cuma budak santri ke sarua, ya, kodir ha, iya penyakit santri teh ajan sok tara buka wudu, termasuk si kodir,
tadi we magrib terilik di kobong kadieu nya wudunya henteu balik ke sajan balik deui wudu heula budak si capi-capi ajan teu meunang ganjaran ke jadi nu ajan teu boga wudu moal meunang ganjaran aya ajan mah ditarima kan moal meunang ganjaran teu haram teu kan lolobana aya budak santri mah teu kebon terilik ka dieu speaker parebut kadang-kadang parebut ajan nyangat teu wudu heula pangeunaheun juara pertama eueuh deui ajan Mang Agung. Ai pangeunaan. Hayya shalat. Tadi gingahan dari kita. Mang Agus sama nih langsung ayam sare tadi gitu. Mun Mang Agung aja. Yang sare itu langsung. Nyawan kana salatna. Ya. Terus pakai bayar ajan ya ya bagi-bagi muadzin nya waja'alu masbahataihi bisomahaihi jeung ngajadikeun ayeuna curugna kalawan dua yang lain yang irung lain liang ceuli eta kieu bata ya bahkan asana ke aya non lawa sana ya lain walawa ayat tah nya mana watahwilu dina ieu mah dina keterangan saya walawa jadi engke bah hayya 'alas sholati kanan ka kanan deui kayak tenang bah jadi kieu bah ya Allahu Akbar Allah dipanggil kita ya kan bulan mese make speaker lain cek speakerna kieu beunana heula macana speaker cenah mas make speaker nya atuh pangcolokeun ka baturan tu sabeula coba dah pangcolokeun pil ajani dunal iqamati kumaha lamun qomat eta nyolok kana liang ceuli teu dunal iqamati henteu kana qomat di anau azma alis sauti karena eta teh leuwih ngumpulkeun kana suara urang wah ternyata lamun hayang beda suara urang pangketan ceuli hayya 'alas shalah lumayu orang jadi bikin beda saja berarti lamun ngambek kudu pangketan ceuli nya coba tes laku tes goblok jelas tuh mau karena tes si Agung tapi si Agung mau akademi Allah ajma' al-sawf qala sayyuna qala sayyuna in arada ra'asat gitu oke lamun hayang ngabedaskeun suara gitu ya cek Ibnu Hajar mah kalau saya Ibnu Hajar Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Haytami ya sayyuna Ibnu Hajar Al-Haytami berarti nya guruna Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari berarti sayyuna menurut guru ya kitab Baladun Sadayana bagi jelema anu hayang ngabedaskeun suara anu hayang mah teu sunah kitu Baladun Sadayana kumaha ayeuna curugna teh bengkung curukan potong na murindah kieu we bas pendir bener curukan maya wa enta jarot yadun jalal ukhra aw sababatan lamun ayeuna paladur sadang ujur leungeunna maka ngajadikeun ayeuna anu sejen atawa make jempol teu kuna naon nya atawa sunnah jalu ghair hamin baqiyatil asabi naon we lamun curug teu bisa mah ieu we geus wa cingir teu kuna naon meunang paladur sadaya
sunah ngan rujukan bang itu ngancek imam Ibnu Hajar al-Haytami mah bagi jelema abe suarana leuwih bedas yakin aja mayang supaya leuwih bedas bener gak? Kan urang mah kieu malin rada bingung panen saya speakernya ayeuna jadi berarti itu sunnah apa abe bedas pakai speaker urang seperti kuring mah ke aspek tengah artina kunaon eta speaker jadi haram modalna urang make kacamata ya abe leuwih gede kan untuk pembesar huruf ia untuk disebut alat pembesar suara kunaon jadi haram lamun arek ngaharamkeun speaker yakin kacamata kudu haram bener teh kunaon sih haram aja cek bapak teh mah aing ngaharamkeun speaker cek bapak lamun dihakan pasti aja ruhan dia akan makan kolak bapak eta kan disadeng bapak aspek eta namun sadeng kidul eta grup aspek tah tong sisi diajot karena grupna eta aya salat kalau sadeng salat Jumat ge kadi itu mana nama ya grup sadeng coba bapak teh aing ngaharamkeun kana speaker lamun dihakan mesti aja sok-sok perdebatan masalah aspek dikuring kepala dulu saya di pangkalan di itu pangkalan dulu ya aspek rata-rata sebab lulusan Mama Nahrawi kan Imam Nahrawi mante langsung ngaharapkeun kieu mante ngan mama mah nyarios na kieu mama mah teu nganggekeun kana sapeker kitu ngan paloba santrina bago santrina mah gorah haramnya langsung mama mah teu ngangge kitu sehingga pernah ceramah Bang di deket talang tadi dina eta teu daekeun we sapeker teh teu daekeun we jadi mama mah geus loba tah ka rumahna maunahna peladur sadayana nya peladur lamun ceramah make speaker teu daekeun nan mama Nahrawi peladur sadayana lamun ngaji 500 ge kadenge bae suara teu make speaker ge tak kuduna lamun arek aspek mah kitu kuring lamun bisa kitu mah daek aspek bae nan kalau bahasa santrina masyaallah gua alah mah ya gitu jadi sebenarnya dina aspeknya nu diaji adalah atul muin sarua bae sebenarnya ya anu kadang-kadang sok jadi galak ngaji teu meunang katingali cenah naon ieu antara awewe jeung lalaki haram ya memang haram atuh gedean kene pahala ngaji nya teu kuna naon daripada ayeuna naon ngaranna teu kaningali guru teu ngaran ngaji teu kaji teuing lah we aya plus kan kepala dosa saya atuh kuring ngaji di ditu mama mandi kurungan kos manu nyayang we bukan dog we hiji jadi wa sunnabi ma